Kumaha hukumna jalma anu kafir adzan, apakah sah adana jeung kumaha status kekafiranana, apakah otomatis asup Islam atanapi henteu? Jawabanana hayu urang tinggal dina kitab Azkar An-Nawawi halaman 36. Didinya aya keterangan di mana-mana adan al kafiro jalma kafir wa ata jeung datang bisyahadataini kana kalimah dua kalimah syahadat kana maka terbukti zalika eta jalma kafir teh islaman jadi Islam alal madhabis sahih eta cek madhab anu sahih, berarti cek madhab anu ieu mah ketika aya jalma kafir azan maka otomatis ketika nyebutkan dua kalimat syahadat otomatis jalma kafir eta jadi Islam. Tetapi aya oge ulama anu berpendapat lain, kumaha sawarna la yakuna henteu terbukti islaman jadi Islam. Terus kumaha status adana sah atanapi henteu? Jadi mah teu aya perbedaan pendapat. Sadaya ulama ogenan berpendapat bahwa adana jalma kafir mah henteu sah, la yashihu henteu sah azanuhu adana eta jalma kafir. Tetapi kangge kehati-hatian mah urah sampai aya jalma kafir anu adzan di jero masjid.